para mitra tos nincak bagian ke-15 deui nya para mitra dongeng judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KST. Hatur nuhun ka mitra sadaya terutama mika cinta acara dongeng di Mang Jaya Official. Atuh hapunten muntut kita acan kacumponan kaoyongna hapunten marginya kitu para mitra. Tanaga sarang para mitra pemidongeng aya naon teh aturan-aturan anu kedah naon teh rengse heula gitu sagarupi nya kedah rengse heula aturan-aturan upami aturan-aturan teh can rengse teu tiasa kaangkat. Punten para mitra punten mangga para mitra Mang Jaya memang seueur pengarang nu kantos dibaca ku Mang Jaya nalika Mang Jaya siaran di radio para mitra kahina sakedik-sakedik diangkat deui di channel YouTube. Begitu para mitra, mangga gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka-15 wilujeng ngadangukeun. Wargi sadaya kumaha terasna dongeng mangga urang teraskeun bae ngetang-etang hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta karangan Uwa Tatang dina bagian ka-15. Dua poe ti sabada Cep Sumarna aya di lemurna Mang Jasi bari si Cipeu mah kamarigi geus balik deui. Sabab melang bisi aya deui Denjoni jeung babaturanana da puguh si Cipeu beunang dipake tanggelan. Dipake gunung panangeuhan ku ajengan dahlan yen manehna hampang birit babari ditita. Beurangna kira-kira jam 11 henteu salah deui tina jangjina Denjoni. Datang deui samalah mawa babaturan opatan. Nu duaan sinyoh duaan deui bangsa urang. Pareng dihareup aya Bi Uning keur sasapu di teras. Sanggeus deukeut Denjoni nyebut punten meuni tegeug. Punten, oh sajabati tegeug teh tarik deui atuh puguh we ceuk tadi ge Bi Uning rada gehgeran. Bi Uning pok nah gewel atas gewel punten gewel punten gewel gewel punten naon sia gewel punten ih ye kunaon jelema teh weureu dipuntenan kalah nyebut gewel punten gewel naon gewel teh dahareun ciwel meureun gewel Denjoni meuni tipu puncereng ya ciwel bener para mitra didamel tina aci ciwel mina para wargi buka aci diwawalkeun ciwel duka aci para mitra di kitu tadi di jemel dan nyanakna ge di jemel ciwel sumuhun atuh da gewel gewel aden aduh punten kasep agar bibi mah teu kaop digertak sok gampil reuwas aden anu kasep nya inyoh punten inyohnya cek Bi Uning bari ngareret kadua urang sinyo di antaranya sinyo Fedrik nu mikahayang Kaneng Yani nu saurang deui mah babaturanana sarua sinyo. Abdi ge seneng ebel bibi margi ebel raos pisan cek sinyo Fedrik para mitra sadaya. Beuki atuh para mitra majah teh seneng cenah kana gewel. Samarukna gewel teh jiwel teu nya jiwel para mitra. Atuh dumeh manehna kungsi disuguhan jiwel kumang Kumarwati pamajikan Denjoni. Ngan Kumarwati diheureuyan jiwel disebutna teh ebel. Kueh ebel. Jadi Bi Uning nyebut ebel teh sinyo Fedrik nyebutkeun beuki kana ebel. Batur Denjoni duaan bang anu sabang duaan deui harita teh paramita saleuseurian. Ari Sumarna aya saha aden? Sumarna cek Denjoni teu weleh tegeung. Cepu Sumarna putra mama ajengan gitu dedek aden. Anak ajengan dahlan aya weuh. Lamun aya sina keluar sabab kuring aya perlu penting ka manehna. Cep Sumarna mah nuju teu aya aden. Moal nyaunggal poe eueuh bae di imah. Mangkukna kuring ka dieu dibejakeun eueuh ku salaki anjeun. Ayeuna ka dieu eueuh keneh. Tara aya di imah si Sumarna teh. Sangem saha Cep Sumarna tara aya di bumi aden? Bieu ceuk anjeun eueuh. Sumun teu aya ayeuna mah aden. Keur ka mana? Tuh, ka atuh jalaran bibi mah tara kawartosan pemi anjeunna bade angkat-angkatan teh aden. Ari anjeun pernah kumaha ka si Sumarna? Saha Sum? Anjeun aya ku belet-belet teuing di teh nya. Joni nyentak. Ah ecot ampun teuing aden. Nu kasep nu bager ulah sesentak kitu bisi urug angen. Alah, aduh nyarios sareng bibi mah bager jalan bibi mah sok ngambil sawan.
Biasa we atuh kahalon Aden supados bibi ngabalerna tenang. Tuh tinggal suku bibi mending ngaroroncon kieu Aden. Kuring mah nanyakeun Sumarna. Ka mana Sumarna ka mana? Tah kitu sasaurang ka bibi masing alon Aden perkawis cep Sumarna mah teu aya Aden. Nya si Sumarna ka mana eueuh teh? Sumun sang bibi ge duka Aden. Piraku masa imah maneh teu nyaho jelema ini. Kapan si Sumarna teh dunungan maneh lain? Terus dunungan teh mah Aden nanging sanaosa salaki bibi oge pami angkat-angkatan teu pawartos heula bade terang kumaha nu mawi punten we atuh teu terang bibi mah Aden. Ari di jero aya saha? Mung aya salaki bibi we sareng pun cipeu. Ari bapana si Sumarna ka mana? Nuju ka masjid Aden. Cing susulan heula bapana Sumarna kagok ngomong jeung salaki anjeun mah. Teu beda ngomong jeung bolon atuh. Rupina mah moal tiasa dibujengan ari jalmi nuju netepan keneh mah Aden. Kajabi pami na tamu tiasa dibujengan. Piraku anjeun teu bisa nyusulan nu keur salat onaman. Aduh. Sanes teu tiasa ngabujengan Aden da. Ai ngabujengan mah gampil mung upami salat mah teu tiasa diganggu Aden. Teu tiasa anu nuju netepan mah piraku nuju netepan kada diganggu onaman mah. Ke antosan we upami prayogi mah kumaha ajengan da moal kantos setengah jam. Mung ge anjeunna mulih mangga ayeuna mah biri caralik mah atuh de sadayana Aden. Inyoh mangga atuh inyoh ringih. Cek Bi Uning atuh babaturanana Den Joni nu opatan arunggah tuluy Dariu nu tekung silila mama ajengan dahlan kaleresan sumping mulih netepan di masjid atuh Bi Uning pokna tuh geuning kaleresan mama parantos sumping Aden. Geuning seueur tamu parantos lalami ieu teh taros ajengan dahlan sopan parantos ti tadi bapak tema Joni nyebut bapak. Daramang sadayana Aden. Berkah bapak. Ning, nyanak leuteun atuh ka dieu moalnya aya tatamu diangurkeun bae. Saur mama ajengan dahlan ari sinyo Fedrik teu boleh pipilueun bae. Ngomong bari tara baleng. Apa? Hebat sekali bapak ajengan. Dan suka kaman anggur. Abdi oge anggur. Seueur bapak ajengan. Angan apple and juga ayah gadu and bapak ajengan and anggur juga itu minuman yang mengandung supaya mabok and supaya panas badan. Gadu apel ti mana mama masinyo beuteung bujeng apel sareng anggur pisitan ge teu gaduh kajabi cereme atanapi eta aduh aya ge muhun bangsa eta we sumuhun katuangan bangsa di kampung upami di sinyo mah cantos kana ayana nei en bapak jangan terkenging main ceme itu ceme tidak boleh itu namanya judi en orang muslim terkenging judi ceme cek sinyo Pedri. Mama ajengan nyaurkeun perkara cerme kahartina ku sinyo Pedrik main ceme. Sanes main ceme sinyo nanging buah cerme. Buah nusok dirujak bebek anu rasana haseum. Saur ajengan dahlan gumujeng. Oh ya, abdi juga seneng rujak bebek. Bapak Kiai, itu rujak bebek paling leker. Di Holland mah henteu aya rujak bebek. Cek sinyo Pedri atuh batur nanya lagi serikeun manehna ge milu seri bebek dirujak. Betul kamu orang pasti senang itu sama rujak bebek. Ricek batur Den Joni atuh bangsa Sunda kok mau rujak entog balas seger sinyo Pedri. Apa itu entog? Apa itu entog? Rujak entog enak soman? Sinyo Pedri ngareret. Paling leker atuh rujak entog malah pulen. Apalagi dicampur sama nog kacing calang ho. Cek soman kalah dieureunyan. Oh kieu Pak Ajengan lah. Abdi teh mangkukna kantos ka dieu mung hanya ka sareng Pak Ajengan mah henteu tepang. Jalaran wartos ti padamel Pak Ajengan nuju ka pangaosan. Dupi maksad abdi ka dieu bade naroskeun perkawis pun Adi jenengan Yani parantos opat dinten ayeuna teu aya sareng rencangna. Nah pun Adi dicana ku putra Pak Ajengan mohon ku Sumarna. Upami leres dicana ku Sumarna, dicanakna cana ka mana? Ku abdi bade dibujengan.
Jalan abdi ngaros sariwang mangkaning pun adi teh bade ditikakeun kasinyo Fedri. Cobi abdi pasihan terang dicana ka mana atuh pun adi teh ka Kusumarna teh, ceuk Den Joni. Ujug-ujug nyangka Yeneng Yani dibawa ku Cep Sumarna. Aden. Pun anak mah bujang-bujang kumawan tu nyanak tuang rai. Sakalian tuang rai aya amengan ka dieu ge sok engla dipiwarang muli ku pun anak teh. Itu sote sanes ngajurung laku atanapi alim kacalikan. Nanging hariwang bilih aya sangkian teu kantenan jalaran teu acan katalian hukum tika. Janten kasimpulan nama pun anak teh teu nyanak tuang rai. Mung eta kunaon atuh margina tuang rai. Dugi kata aya di bumi teh. Jasa mustahil upami teu aya margina mah. Atanapi teu aya sabab musabab nama nganggo ngejat sagala rupa ti bumi. Saur mama ajengan teu nerangkeun Yeneng Yani dicanak kaleuwih goong teh nyaeta kumang ku harita teh para mitra sadaya dicanak kaleuwih goong nyaeta Kumang Jasik jeung Biemeh para wargi kalemburna. Lupi Sumarna ka mana? Den Joni terus netep ajengan dahlan. Para mitra anu mulya raos teuing ngadangukeun kacapit culing ya dugi ka kieu. Nah ya para mitra. Aduh, dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna gara-gara harta. Ditaros ku Den Joni perkawi Sumarna mama ajengan ngajawab. Lupi pun anak mah sareng biangna teh nuju ka Bandung wireh saderek ibuna kagungan maksad karyaan. Nyaeta nyepitan putrana. Waler ajengan dahlan kapaksa. Ku waktu harita ngabohong jalaran ngajagi kasalametan putrana. Ayeuna kieu Pak Ajengan, engke di mana Sumarna mulih wayahna ulah sina angkat-angkatan duka enjing duka kapayeto abdi bade ka dieu deui. Maksudna su ajengan dahlan malas netep seukeut kana beungeut Den Joni. Nu akhirna luk Den Joni siga nu serab ningali sorot socana ajengan dahlan. Maksudna wade di Bandung maluruh pun adi we, tema Den Joni. Nah, bade maluruh tuang rai ngangge bade nyanak pun anak sagala aden. Naon hubunganana pun anak sareng tuang rai teu aya hubungan naon-naon pun anak mah. Kajabi upami pun anak pernah wargi atanapi pun anak teh picaloneun tuang rai nembe bade dicanak oge jalan aya sangkut bautna. Rajeun pun anak aya maksad miharep ka tuang rai kapan diwaga ku aden teu keing kekenalan sareng pun anak. Kari-kari ayeuna pun anak bade dicanak maluruh ku aden. Moal tiasa dipasihkeun ku mama oge kajabi upami pun anak parantos aya pertalian. Kalayan tos nyimpen cariosan ka aden. Tadi dinya nembe ku aden canak maluruh malih ku mama ge dijurungkeun sina maluruh. Saur mama ajengan dahlan di dinya mah anjeunna nembe ngayakeun pertahanan. Sedeng Mang Odoy jeung si Cipeu ti pongpok imah geus siap sadia. Nyarkel popongkol hiji sewang. Ceuk palikirna di mana Den Joni jeung babaturanna ngayakeun tindakan ka mama ajengan dahlan. Di dinya Mang Odoy jeung si Cipeu ngahanca nu limaan ku popongkol. Tapi akhirna mah Den Joni pamitan balik ngan tetep manehna rek datang deui. Sanggeus Den Joni jeung baturna baralik torojo si Cipeu jeung Mang Odoy nyalampeurkeun bari masing-masing marawa popongkol. Kumareuna nu haramileung teh mama lah. Entog mulang we meureunnya. Balik ngaligincing mulang ngalong kewang teh ya mama. Cek si Cipeu. Geus baralik ari maranehna naonan da teh. Ngadon marawa popongkol hiji sewang Cipeu. Persiapan mama itulah. Carincing pagu kancing saringset pagu eket teh mama. Ngayonan tamu-tamu neme mama lah. Di mana anjeunna ngayakeun jerek nong ka mama ku abdi jeung ku Mang Odoy. Ah nyaan. Nyaan lah langsung we lah. Ieu dipasihan lanong jangar mama ye sekali sewang dibinti kuno kieu ge lah. Wah terus ngajengjehe mama. Cek si Cipeu ngahehe. Nah ari maneh. Batur teu naon ngados geus ngajadiakeun popongkol. Sanajan manehna ngayakeun tindakan ge keur mama moal ngejat ari ngabela hak jeung bebeneran.
sieun sote atawa teu wani sote lamun mama boga kasalahan tadi dinya mama ge moal unggah peta paling-paling tamada minta dihampura saur Ajengan Dahlan. Sakituna we ari sepuh teh modoy lah. Teu boleh tenang lah, teu boleh asak pertimbangan, teu samade urang-urang. Bawari nasteung nya Mang Odoy. Abdi ge ye moal ujug-ujug habak we mama. Ya masa ngem tadi oge persiapan, tibatan saya ge ti anggana. Ari tos saya ge mah perlu dianggelanong jangar tah. Namanya digunakeun ku abdi. Teu peryogi mah sirahna dilanongan ku ieu rupina. Anjeunna saladar teras muli. Sanes kitu Mang Odoy. Dupi eta Den Joni saurna bade ka dieu deui mama. Tanya Mang Odoy. Ai nyaritana mah kitu rek kadarieu deui. Kalawan ngajakan si Asep maluruh Neng Yani. Ngan kumaha teh dikieukeun naon perluna make jeung rek ngajak anak mama maluruh Neng Yani. Naya hubungan naon anak mama jeung Neng Yani. Lamun kitu anak mama geus neuneun carita ka Aden rek miharep Neng Yani. Komo lamun geus laki rabi mah bujang-bujang diajakan maluruh ku Aden. Kumaha ge pasti dijurungkeun sina maluruh sing nepi ka kapanggihna. Kapan ieu mah kakara kekenalan biasa. Rajin anak mama rek neuneun carita ge teu karujukan ku salira Aden. Nu hartina Aden teu doa lamun teu doa teh Neng Yani dipiharep ku anak mama. Itu mama nyarita teh. Saur kersa Ajengan Dahlan kahareupeun badegana. Tani saurkeun kitu nya mama. Ceuk si Cipeu bari neuteut. Dicaritakeun kitu we ku mama teh. Abaler kersa mama Ajengan Dahlan, si Cipeu pokna bari keprok sakali. Para wargi anu mulia, harita si Cipeu nyarita deui. Beres mama lah. Nyaan beres kitu mah mupakat lah. Kaos nu hamileung we jelema teh boro hayang disebut Aden tapi boloho. Nah tu adina rek dipiharep ku Cep Sumarna ngadon teu didinan. Kanu rek direremokeun ka si bule. Malah Manyodoy. Lain selah kuring geus selah doma, kuring keur ngajanteng doma munur. Lah ecot ceuk si Cipeu. Teu waleh jeung heureuy da geus kitu bakatna. Tapi kalakuanna mah jujur tur hatena bersih tara daek kiri dengki jail kaniaya. Taradaek peleki kajaba lamun manehna aya nu ngahina atawa ngunghak campelak bari teu beunang disabaran. Tah didinya masih Cipeu kakara bela diri atawa ngayakeun perlawanan tur tara make ngajak ka batur wani teu wani kaigaan teu disinghareupan ku manehna sorangan. Ari para mitra sadaya, Ibu Hajah Ningsih pasemona alum kalayan saurna. Bener aiku kitu teh mah Cipeu tapi keur ibu mah tetep we boga rasa hariwang ku si Asep. Mun raos hariwang kumaha Bu Haji? Tanya si Cipeu bari ngarere. Hariwangna teh bisi aya itu ieu sedang Den Joni loba kabauhanana. Tur cacampuranna teh jeung barudak Indo. Kumaha lamun seug si Asep kapanggih di jalan Pasampangan, heug disariksa. Hariwang Bu Haji bios aya abdi lah. Den Joni atawa rencangan nami damel tindakan ka Cep Sumarna mah. Abdi nu baris ngaburak-barikna lah. Keur naon abdi jadi taweng dada atuh Bu Haji. Cek si Cipeu ngebrehkeun kawani. Turek bebela pati lamun seug Cep Sumarna disiksa ku babaturan Den Joni. Leheung lamun maneh parang keur aya, kumaha lamun parang keur eueuh? Balar Ibu Haji Ningsih. Ngaraos hariwang ku ingkang putra. Kalayan saurna bari ngaliri ka Ajengan Dahlan. Kieu ayeuna mah atuh amanah di mana Asep uih mah ku amanah cariosan. Caritaan kumaha ibuna? Taros kersa mama Ajengan Dahlan bari ngaliri. Mun cariosan ulah sina janten we miharep ka Neng Yani teh. Mali upami tiasa Neng Yani nasina mulih karakana. Da diteraskeun ge moal aya kaberesana, atuh moal aya beres roesna akieu buktosna mah. Waler Ibu Hajah Ningsih. Aya emutan putrana ulah janten miharep atana pinikah ka Neng Yani jalan ngaraos hariwang. Inggis aya kajanten anu tumiba ka putrana. Bisa bae mama nyaritaan si Asep, tapi lain si Asep bae nu kudu dicaritaan teh, sanajan budak awewena ge sarua kudu dicaritaan. Bisi kieu ibuna anak urang wae nu nurut. Kumaha budak awewena keukeuh peuteu hayang tuluy kajodokeun ka si Asep. Bari manehna embung balik ka lanceukna.
Ari kitu mah dicaritaan duanana sugan sarua pada saladar. Da memang ku ama geus kasawang pi akibateunana lamun pada neutreg. Ke di mana si Asep balik sina diteang ku ieu ku Neng Yanina. Di dieu ku ama rek dicaritaan. Ngan wayahna kumaneh kudu dibarengan lamun si Asep neang Neng Yani Cipeu saur kersa ajengan dahlan. Insyaallah mama lah bujang-bujang di piwarang sanos di piwarang oge tangtos diserengan ku abdi. Kan aya naon-naon mah abdi tanggal waler mama lah. Tema si Cipeu haga rek marengan Cep Sumarna neang Neng Yani kalembur namang Jasik di leuwih goong. Ngan omat lamun aya naon-naon di jalan Pasampangan ulah sereudeg ulah sologoto. Mama mah nyarita kitu soten bising pangi jeung jalma-jalma teu baraleg kalakuanana. Heug manehna rek nyieun tindakan ka urang. Ajengan dahlan mepelingan ka si Cipeu. Kituna sapertos nu waspada yen si Cipeu bakal manggih rintangan di jalan Pasampangan. Memang ari bab pangartina jeung wawanena mah lumayan si Cipeu teh. Nah hartina henteu malarat-malarat teuing ku pangabisa. Moal mama lah abdi gaduh emutan mama. Kalem we nya modoy lah. Ari modoy kumaha rek milu ka leuwih goong. Sakalian urang jarah ka paesan karun uing di leuwih goong. Kun bae odoy mah ulah milu sabab di dieu eueuh ti taheun. Maneh we duaan jeung si Asep saur mama ajengan dahlan. Tos kitu matras angkat ka jamban bade abdas jalaranna teu acan netepan. Atuh Mang Odoy jeung si Cipeu katarukang deui barang gawe. Kacaturkeun isukna kira wanci hanet moyan Cep Sumarna jeung si Cipeu geus arinit. Nu tujuanana rek neang Neng Yani di Mang Jasik. Tur dina laleumpangna teh meuni gara gancangan ater. Padahal itu teh Cep Sumarna aya di Mang Jasik ngan partos mulih deui kitu mitra. Lang antingnya meureun ka leuwih goongnya kitu mangga urang teraskeun. Tur dina laleumpang nagarancang naker da ngarah buru-buru tepi ongkohan ku kersana mama ajengan dahlan teh ulah leleda di jalanan. Nu teu kacaturkeun di jalana aya paribasa anggang teu burung datang jauh teu burung cunduk. Geus setepi deui kanu dituju kabeneran bi emeh pamajikan Mang Jasik keur sasapu di buruan atuh si Cipeu pokna. Sampurasun. Rampes, ay geuning Asep sareng Jang Cipeu. Tabu sabaraha ti ditu Asep? Nyos ti rompok mah tabu 8 bi angkat ka mana rimang? Nuju dipengker sok caralik Asep. Temal bi emeh kalacat Cep Sumarna jeung si Cipeu arungga. Tuluy dariuk dina dipan ditepas. Ari bi emeh mah katukang ngabejaan Mang Jasik salakina nu keur ngomean kurung hayam. Neng Yani keur katampian nu teu kungsi lila Mang Jasik norojo ti jero. Ih, geuning aya Asep. Tos lami Asep. Memang rupina kaganggu nuju barang damel. Kaganggu naon Asep eta ngedang dosan kurung hayam su. Wira itu gaduh hayam na may diturunkeun tina sayangna. Geuning ieu si Asep si sinarieun daek ka gunung. Ceuk Mang Jasik ka si Cipeu. Harita si Cipeu nyarita. Ih, eta meni eco Cik Mang, kakuring nyebut nu Kasep lah. Tong sok kitu Mang mangkening teh receh ieu lah. Kumaha Mang teh? Nya cager-cagerna we, geus nyedak ka aki-aki mah peu. Teu boleh aya nu karasa peu. Ih, tong make peu atulah. Cipeu kitu. Selesna kita Mang lah bujeng-bujeng Mang tos sepuh. Abdi ge nu masih keneh ngora panyawat mah sok aya wae. Mali abdi gaduh panyawat ieu tos lami teh cager-cager Mang. Nah, boga panyakit naon teh cager-cager teh Jang Cipeu. Meureun teu diubara nu matak teu daek cager ge. Yeh, teu lanongan kumari Mang. Tos dipokoan ku itu ku ieu ge tetep we. Dibalur ku naon anger, lanong-lanong panyawat-panyawat beuki matuh. Eta penyakit naon atuh Jang Cipeu? Mang Jasik neuteu. Cuk aki dukun mah penyakit tongpes Mang. Tongpes? Kumaha karasana penyakit tongpes teh Jang Cipeu? Mang Jasik neuteup semu kaget Cep Sumarna baluar balieur. Bari mesem taksiran geus ngarti kana istilah tongpes nu dicaritakeun ku si Cipeu. Karasana mah kitu we Mang laleuleus lah. Ningali dahareun di warung bati kamita.
ningali nu bahe nonerkom batiku merot. Oh, jadi sa model penyakit naon tompes teh jang ipo. Tompes teh nya tekan tong kempes mang. Hai do. Sebadu si ai sungkan teh penyakit biasa. Mau reng kantong kempes si bolo kokok ayo ka ipeuna. Bolo di Bandungan ku kolot sia. Ai penyakit kitu mamang ge boga ipeu. Ih, sami-sami atuh mang. Ari mang kaungan panyawat tongpes mah. Cek si Cipeu torojo Neng Yani. Diringkeun ku bi emeh mairan cai enteh 2 gelas. Pas lami Kang? Tanya Neng Yani bari imut ngagelenyung. Bangun bungah kadatanganku ieu ceungceuman hate. Cekap we Yan. Tema Sumarna sarua imut. Upi ibu sareng ama kumaha daraman? Alhamdulillah waktos ieu mah. Tema Cep Sumarna gek Neng Yani diuk gigireun Mang Jasi. Ari bi emeh dina bangku jangku. Aduh sareng naon ngaleueuh teh Asep mun teu aya lalambuna pisan. Unggal ka dieu teh ngaburuy we. Cekap mangah ulah ngarepotkeun. Tema Cep Sumarna. Waktosna seep.